Cucu. Dan saya Ais. Saya Anak Jin. Dalam cerita Cemuna dan Anak Jin. Ya. Geus lieur deui wae. Anu nagih si rentenir goblog. Kudu aya isuk we kumaha ya teh Gusti jabah hujan. Nyangu oge itu sangan sabaraha kilo teh sakilo-kilo acan. Jabah hujan dikersakeun kumaha teh ieu teh. Kieu we hirup teh meni asa eueuh perubahan. Jangan pidahareun tales deui wae. Kalah gede hitut Gusti nu agung ka nyeri beuteuh lillah Gusti kumaha tuh abi teh ieu teh jangan sulu ngaraseud da usum hujan mah kumaha atuh teu geus pikun duniana ieu teh ngompol di mana we war lamun diijabah mah ku Gusti Allah mangih naon we keur kieu teh atuh keun bae dek dikukut ku aing mah moal beja-beja aing mah astagfirullahaladzim naon ieu nya naon? Ya Allah, naon kitu? Jika ikan kembung. Naon Gusti nu agung. Naonnya ieu teh? Ya Allah, urang bawa ku aing urang bawa balik. Keun bae isuk deui we gawe mah. Anggeuskeunana isuk jabah hujan. Aduh Gusti nu agung urang bawa we mah nya. Naon cenahnya Gusti ieu teh? Harta karun kitu. Ini segede muning. Bawa jerona ge segede muning. Sugan we ieu teh harta karun bener. Aing mah ieu lamun ieu harta karun. Gusti dikukut ku aing. Balik Gusti geus ripuh urang teh hirup teh nyaman we ku duit. Tukang emo ka sasaha, beli asa geus gede hutang gede hulu, aing nyeri hulu wae ngaduh teh. Di jalangan hulu meni asa eueuh tungtungna hulu teh nyeri sirah teh mending cicing heula sakedeung mah alah naon eta Gusti nu agung Nuh mutus nulungan aing. Aneh teh kesusah. Ku aing rek ditulungan. Hayang naon maneh teh ti aing. maneh teh jelema atau jin Saya jin. urang teh keur susah urang teh keur butuh duit ditatagih wae ku rentenir gede bungana meni asa kacida-cida teuing ka urang teh jelema Sa urang bawa balik munah. A few moments later. Sampai teh sahwanya Ce Margaret, Ce Chelsea, Ce Inoy, Ce Inoy. Aku mau nomor 2. Biasa di haji mah nya nomor 2. Dalmun teh kitu mah tingali. Soalnya kan menyediakan segala rupa Ece, jadi nomor 2 Ece. Tuan rumah mah teh sagalanya diakeun ese rokok aya da ibu na ibu mandi jeung hungkul. Tuh keripik ieu eueuh beak merenanya ieuna padahna udah si Eis teh kumaha ieu teh. Dicokelan ku anak saha ieu dicokelan kieu kersahkeun aing mah. Eis. Eis. Nya. Ieu. Eis. We gero tuh galeh terdahar, tuh galeh keur rumah wadah, keur ngising-ngising wae teh. Uis. Kaluna buka dulungan teh. Anjir. Iya nya. Naon nya? Naon nya? Kumaha gawe Eis teh? Eis, ikan wae. Sok kamu cari di tinggal sok buru-buru. Nanti cukup gaji sebulan 400.000? Tuh, teu cukup. What? Gede di mana? Itu. Tuh udah sapu asa kesopan gitu eta mah. Dia alungkeun. Nah, jangan seblok wae. Seblok deui we. Tuh, sabontak kitu rada gelo ieu mah nya boga anak buah teh. Sok boga tugas ke mana urang ayeuna? Naonnya? Tugasna. Ini
tanggal 44 kan emang. Tanggal 44. Boga hutang anu ngaran si Munah, jelema goreng patu, jelema balasa. Pernah ngieun ka Cahaji teh harita teh sabaraha nya? 1 juta jadi 5 juta. Gila, indit ke imahna tagih anu 5 juta teh. Lamun teu cokot mah nawe nu da imahna. Siapnya. Nanya imah si Maimunah teh nya. Iya imahna teh gubuk derita teh. Munah. Dahar heula sing gede. Ayeuna dahar geus dibere, urang minta duit rek dimayar hutang kanu ngaranna si Haji. Siap. Haji cucu anu paling tergoblok. Siap, nanti Sok. saya kirim Dahar uangnya. heula sing gede. Hahaha. Dahar heula sing gedenya. Siap. Sing wareg pokona mah. Oke. Ngobrol jeung saha si Munah teh nya? Pokona mah dahar sing gede maneh ayeuna lamun geus dahar urang minta duit rek bayar hutang kanu ngaranna Haji cucu anu geus nyalakan urang ngahindak bebeakan. Neng ngobrol sorangan tapi usah saha si Munah teh nya. Nah, bat ngajelog di dinya saha maneh? Erek naon maneh ka dieu? Hayang nyaho urang ang toong teu sopan. Erek naon maneh? Dititah nagih, rek dibayar ku aing mah ayeuna kabehanana. Moal dingke-engke mah. Soan rek mayar emang boga duit. Lanjut kita tuh kududungan ka dieu lagi. Heeh, ayeuna dagoan rek dibayar kabehanana jeung bunga-bungana dagoan urang. Rek ka itu. Bagus aja kan kududungan maneh ayeuna. Ayo bareng. Sok teh heula. Oke. Atuh ari kitu mah. Bye. Ayeuna rek dibayar. Jin. Hayu urang ini. Ayeuna keneh. Bapak bos memanggil aku. Hayu ayeuna urang mayar hutang kasih Haji cucu anu geus ngahina urang. Uangnya. Bunda. A few moments later. Dek dibayar ku aing mah ayeuna kana oge. Moal dingke-engke ku aing mah dek dibayar kadehana jeung bunga-bungana. Naon 5 juta? Teu heula teh dek dibayar leuwih oge ku aing mah. Iya kitu imahna teh baheula aing keur hujan keur naon aya da masih keneh hujannya. Bae. Tadi tehnya si Maimunah teh heueuh. Ngomong sorangan geranyonya di itu tadi toong ku urang teh nya. Ngomongna merek ka dieu ayeuna teh sia nyonya. Nya bae nginum heula kopi. Lega kayaknya. Iska, emang mau serangan kumaha cenah? Ngomong sorangan. Ngomong sorangan sia nyonya. Teuing ngomong naon geura? Sok cenah dahar heula bari kikieu. Si Maimunah teh. Punten. Mangga. Punten. Mana dendungan? Nya lebet. Nya lagi senang. Senang mana? Agak. Alah, mana dari maneh Munah? Teu boga kaera pisan maneh teh gituan. Itu mana beungar Munah? Gagabah teuing eta ari ngomong. Mun baheula mah heueuh urang teh sangsara ayeuna mah dibayar saanu baroga hutang ka urang didatangan. Uangnya ada di koper ini. Gitu beurutna, Allahu Akbar. Dari maneh Munah mau jeung saha dieu? Urang mah curiga ka maneh ngomong rek bayar hutang dieu. Anu 5 juta dibade ayeuna cek maneh. Dibayar ayeuna keneh oge. Sabaraha? 5 juta. Kada bisi maneh poho deui 5 juta ka Haji cucu. Heueuh dibayar ayeuna keneh. Oke, di ayeuna keneh ya. 5 juta. Ya, dibayar ayeuna keneh 5 juta.
Dibayar ayeuna keneh. Dibayar 5 juta ayeuna keneh. Ah, kan bae dialungkeun oge duit da butuh cah haji mah. Boga bati 4.500.000 kan bae. Ah. Wow. 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta kan bae. Ah, dihina kumaha ge munah. Dan mana mah jelema teh boga nyage aing sadar. Apa mana nyegik ka aing oge. Juta 500. Cicing di mana ya, Pak? Cicing di mana? Cicing. Cucu, ayeuna mah jeung urang geus eueuh urusan ditong geus punah, ayeuna mah erek balik nya. Mang. Yuk munah. Udah balik kayak nya awas we hiji waktu, bisa hiji waktu butuh deh kan. Haji cucu mah geus anti ningali munah. Ieu teh wah, duit. Balik. Mangga. Poho. Kabita. Mending teu diasok-asok deui. Abongnya rek ngokot we aing mah. Nuhun. Lapar